Naon nih? Ari mah peuting ngarasa teu. Ngarasa naon nih? Teu aya gempa tari. Oh, weuh. Nyapanya? Oh, Nya, gempa. Manya teu bararoga rasaan. Nyaan, Nyai. Emang kumaha karasana? Apan ranjang mah ranjang kai, jadi kadenge pisan raketan. Oh, eta mah atuh bapak maneh ngimpi tinyu. Matak digegeuing ku emaknya. Nya mah. Oh, paingan atuh menit tarik mah raketanana. Cik aing tong mijah teh jadi kadengen tak ku budak tah. Durasi goblok, saya teh ngarah alus. Durasi. Ngarah siang ngarah teu ka batu we, cek aing teh kitu. Permisi, laras ieu teh Anda. Nya, Saha eta? Ngomong jujur, saha eta? teuing mah da teu apal ah. Ngomong sia. Sanes kieu abi teh bade nyarios ka teh nya tos lami. Ngan asa-asa. Sok jujur sia aya hubungan. Teuing mah da teu apal. Teh aya naon ieu istri abdi eta salah paham. Kieu ya salaras nama istri teh gaduh sametan ka abi. Oh gitu. Sabaraha teh sama tanana? Ah teu ageng sih, mung 5 juta. Oh 5 juta. Nuhun. Aya modal heula nya. Ah, yo. Janten kumaha ayeuna pertanggungjawabanana. Nya kan kayak ku abdi lah dijajapeun lah. Ya, nuhun nuhun. Kumaha geus balik lagi teh? Gak neng sih unyam-unyam terbebeja sama ah. Maaf atuh. Boboh heula arek tuang heula. Ah, tuang-tuang ah. Ka dieu geura. Naon? Minta duit tah. Duit we teu mikir. Tah pakai jajan budak oge beak gede. Naon nyalakeun budak? Ai empat udah tadi dihitung. Tah, dengekeun sia. Budak ku bisa nemal diajarkan ke indungna. Pinter atuh budak urang. Kawan. Ari AA bieu naon mending ngerakeun. Nyerakeun naon? Heuh basa keur di mall ngan abi dicecekan wae. Naon abi sieun ku batur. Lain sieun ku batur. Terus Dinya naon? mah lamun dilepaskeun di mobil lieur kitu ka dieu nahan balanjaan kebeuli segala dibeli. Dasar here. Ari salaki maneh boga domba teh hiji eta. Hiji mah. Eta anu lintuh eta. Heeh, eta teh lain lintuh mah. Reuneuh. Aing mah teu ngarti. Tapi domba hiji bet bisa reuneuh kumaha? Salaki urang mah bisaannya mah. Kela, bisaan kumaha? Ari kalak kadek salaki maneh. Boga minta jatah salaki maneh tara. Heueuh nya teh ayeuna mah tara mah. Lah dieu sia. Hade aing mah. Lah dieu kumaha di mah. Ku salaki maneh. Mana wae. Mak, nah habuk mah bet gali. Baheula na barang lahir si sirah emat teh kahalangan ku cangcut. Jadi galing kieu. Oh, gitu mah. Jadi lamun nu kahalangan cangcut sok galing gitu. Nah, heueuh sok coba anu eni toong. Anu kahalangan ku cangcut mah KBG galing. Heeh, mah bener galing. Benernya galing ceng. Wah, aing oge galing tuh. Cocok. Ya sia goblok tong pura-pura nyumput Bobby. Nah, Sia goblok bayar anjing nu peuting 50 deui goblok sia. Boga atuh. Bayar anjing ayeuna buru. Kan keur bayar sore aing nyemlek saomen. Bong hayang ayeuna. Udah gua sakadeng aing merah nya. Cepet lah. Ujug cokot sia teh kalau nyumput goblok. Oh, can asup geus kudu mayar anjing goblok. Aduh, kumaha sih kenagi euy, cara nangan duit euy. Kela mikir aing euy. Aya ide anjing. Pinjem saomen ku aing. Halo brother. Bob. Kenal men? Iya mari nginum cai eta mah anjing. Lain men nginjem catatan kuku euy, boga teu. Aya di mah jig. Ku aing kasura di mah kitu. Aya pamajikan jig. Pinjem sakadengnya. Jig. Euy. Nih, aduh kebeneran euy. Kebeneran naon? Pinjem duit 50.000. Eueuh, aya ge jang meuli beas aing mah. Lancang atuh. Eueuh, jang meuli beas aya. Men, teu mere men euy. Erne bere kelas lain jeung tetangga wae atuh. Tah, cek aing ge bere. So men, ces aing bager eta mah. Aduh. Ya, tuh ya.
Yang mulai Oh, beas. gitu atunya. Ada tadi tak bisa minta. Nuhun. Aing dilawan kotak main goblok. Ah, Awan. mana duit tuh gocap kan dia? Duit tunggu cap mana ibu? Terus Bobby minjem ke Abi. Nah, nyam duit. Heeh. Nah, Cenah si Bobi dibayar lagi aku di dinya. nyam catut si Bobi mah. Langsung buruk mau gantian dah orang kudu dahar mana kudu mulai beas buruk gantian ka dia. Si anjing naon lagi nyam catut. Duit dia mah gocap. Ngomong na oge pan cenah cek di dinya bere. Cenah kitu. Utang kurak ku aing beri si anjing Bobi. Goblok. Kemana si Bobi lagi? Balik ini. Goblok tuh. Bob, Naon? penting teh aya rapat naon di kantor RW teh. Rek aya penggerbagan jelema nih. Di lembur urang. Nya di kampung urang mah di kampung Batur sia teh tuh. Jadi penggerebeganana. Nya eta henteu nih euy. Nah, betul jadi. Udah nu gerbang lagi aing langsung dibawa aing goblok. Gue matakna eureunna sa teh goblok kumpul kebo teh. Oh nya tah hobi hese anjing. Orang rek nanyakeun bedana lalaki jeung cau. Ari cau mah nya Heeh. jantungna dihandap, cauna di luhur. Oh gitu? Heeh. Adi lalaki Ari lalaki mah jantungna di luhur, cauna di handap. Anjing. buntut tuh anjing. Kontol ya. Kok aya nu ngomen kok. Keke cenah asa beuki begang tapi asa beuki geulis cenah. Guys, pegang teh urang memang diem. Geus main mah teh orok anjing geus. Dah, cing.